sarua jeung asalna sakumaha ge amalna hiji awak kaguruntut gulang guling awak wungkul nu kitu goreng ka batur jeung tatangga embung akur ari anu kaduana jeung babita aya beda kana salat lalaoran ninggalkeun bari dihajat tidur beteungna kembung eusina ku seuneu hurung kana jakat eta embung akhirna bakal kadugung ari anu kaopatna geuting ngojor ti bahanna anu kitu akibatna teu jujur dina dagangna ari anu kalimana awak kacida bauna no maksiat di dunyana cilaka di akhiratna hari anu kagenepna jalma borong beunah saksi palsu di dunyana cilaka di akhiratna tujuh jalma teu tahan nyarina teu katulungan kana bener teu nyaksian henteu sieun ka pangeran dalapan jujung kiran parjina bijilna nahan kana zina dilakonan henteu sieun ka pangeran salapan nu beundaikeun ari beteng kembung pisan eusina ku seuneu hurung harta yatim dikubulung sapuluh jorok jeung larva nu nganyerikeun kolotna goreng ka indung bapana jaga nu bakal cilaka sabelas jalma siungan ari beteng kembung pisan nu kitu sok maluan jeung arep jadi langganan hari anu ka-12 jaya lir bulan purnama nu soleh loba amalna bageun ku sae akhlakna dulurna ieuna boman bade ngageuingkeun pikiran sina ingat kadauan Nabi Muhammad junjungan